para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdua ti para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung nyaeta lutung karya Kileuksa. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun etang-etang hiburan pangbeberahmana upami teu lepat dugi ka kamari teh nalika nyimalangi menurut pitulung ka kakang gagakalana namung teu diwaro para wargi. Sabada terang yen kalakuan malangi nu awon tungtungna gagakalana ge mepelingan cenah jadi jalmi teh cenah ulah sok hartosna teh hayang menang sorangan atuh cenah ulah kena-kena urang geulis tuluy aya lalaki nu bogoh diporot beak-beakan nama deh malangi rarang pan kacilakaan mah kadung akhirna anas diporot bari can ningali burupana ketingali cenah hideung caketrek terjadi dipikeun dipikeun teh jadi alus nu nyipuh pan malik malik bogoh penes bogoh kitu ka emut siang wengi para wargi aya dina kongkolak mata atuh wengi teu tiasa monok siang teu tiasa tuang bade kumaha atuh siang teh deungeuna atuh wengi seueur dumila atuh seueur ngitu gina mah silaka ban ayo mah intermezzo mangga urang teraskeun barawagi sadaya memang ulun parantos kagendam rasa mah tidak tetiasa di manteh tetiasa di bangbalerkeun barawagi sadaya namun mudah-mudahan lah aya jalan sanes kitu tah parantos kapentang asmara kagendam rasa hate parantos lengket masket ka anjeunana tetiasa digentosan da para wargi da tetiasa atuh ngukur kana naon ge moal tiasa ieu mah daya tiasa digentosan eta mah kari kumaha sorangan biasa ngabang balerkeunana nya untung teu tiasa nya janten panyawat mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Atuh meninga hulang harita Ratu Toronol anjeunna ngarasa bingung luar biasa bingungna. Kal bingungna ngumpul ngajadi hiji ari nu jadi sabab lantaranana dulurna taya nu bela dua nana kalah merepepeling nu sarua hanya ngahuleung lila pisan mikiran pilampaheun malah teu karasa kisocana murubut deui nyeri jeung sedih ras ku nasib diri geus rai ulah mikiran teuing nu kitu bari oge lah mending ge sing gede hate ayeuna mah sabab aya keneh waktu keur ngarobah nasib ngan rai kudu sadar yeuh kudu bisa ngarobah kelakuan nu jahat jeung sarakah keun kakarek nulungan ari tina urusan jodoh mah kakang galana jaya ngawalelemu manah Ratu Toronol ngarah teu alum teuing malah manar salamet jeung waluya deui nya tapi kumaha pilampaheun kuring ayeuna kakang nah kakak terek tega lamun boga dulur teu payu namun era mun boga adi teu boga salaki kuring mah sedih jeung nyeri ati asa panas jeung gemes ka si Baganan Sari nu ngarebut pi salakieun batur kurang ajar si Baganan Sari teh kumaha wani mapanas teh kuring kudu dicocos sia matana ku aing geura nu dikentesan sia sakalian ame teu bisa neuleuh ceuk Ratu Toronol bari nyusutan cimata petana mah geus kawas budak leutik nu menta dahareun yo ulah sok kitu ulah wa kaleutik hate barina ge ceuk kakak kudu sadar jeung tumarima kana kadar ngarah rejeki sejen babari datang jeung di urusan jodoh mah ulah rek jadi pikiran jodoh pati bagja cilaka eta mah lain Rusia urang Rusia pangeran nu nyiptakeun urang sakumna ya keun susuganan ieu nya kakak rek ngabantu nya susuganan sadaek we narimana ulah tampikan jiga nu geus kumaha daek lamun diberek kesalakieun ku kakak sabab kakak ge nya ka adi moal ngantep ngarep kanu lalagasan wae kagakalana mere harepan Ratu Toronol curing hak kawas nu bunga hate ngemplong kawas nu hanaang disiram cai nah nya kitu kakak saha jenenganana kasep atawa henteu cenah meni marah mai ayeuna mah bisa imut deui najan bari jeung ramisak oge ulah nanyakeun soal kasep henteu na bari nage da moal ditawarkeun ari teu meujeuhna keur adi mah pokona mah jawab heula daek atawa moal sabab kakak boga tetenyoan keur pisalakieun adi asal mah pantes sigana mah pikeun kuring malah kumaha alusna we tu kakak nuhun ari nya malah kakak rek nulungan arek nya ah mah jeung bela jeung kuring heug daek narima
jawab Ratu Toronol giakna keur bungah nu taya papadana. Mun hayang mah keur beger. Doa beger. Aduh ampun barawargi ditawaran pisalakin jual kersa ngadenge caritaan Ratu Toronol nyata adina teh anu ayeuna menang istilah model kitu. Gagak kalana atuh nyarita deui lah syukur atuh. Kakak ge milu bunga ari adi daek mah narimana moal gagal atawa nyalahan sabab kakak ge moal nyang saraka dulur. Moal milih nu teu matut, moal neangan nu teu mangfaat. Tangtungna ge tungtungna mejeuna keur adi mah. Jadi ngukur kana kujur lah bakal jadi jalan pikeun kasugihan urang pokona mah. Saur gagak kalana jaya jiga nu dariana keur nyaan hayang ngabelaan kadulur ngupahan Ratu Toronol anu keur teu damang manah atuh bungaheun ari ngadangu kitu mah. Ya syukur atuh kakak. Kuring ge bungah geuning najan disatru ku dulur ge nu hiji aya deui dulur sejen. Leungit dulur datang dulur teu boleh we anu bela ngan kuring penasaran na urang mana pisalakieun kuring teh saha jenenganana kumaha dedeganana kasep atawa henteu. Ratu Toronol keukeuh naros deui da penasaran hayang puguh heula. Kieu adi anu dipercaya ku adi teh nyata dipercaya keur adi hidunya. Eta Jajaka teh asalna ti nagara Nusa Kambangan, jenenganana Dipati Indrajaya, Punggawa Gagah jeung Sakti Mandraguna moal aya pilawaneunana. Sabab 10 gagah jadi sagagah, 10 sakti jadi sasakti. Manehna maluhur ilmu loba pangabisa sakti manggulang-mangguling hese pitandingeunana. Geura urang tataan kaayaan salirana nya. Wargi sadaya. Ya we Jajaka ti Nusa Kambangan. Residiv pisan. Mun ayeuna mah Jajaka ti Nusa Kambangan waduh menangin residiv pisan aya. Sanes ya benten deui sanes wargi. Lajeng harita gagak kalana nataan ngeunaan kaayaan anu katelah Indrajaya teh. Kumaha kaayaan teh kakak geura bejakeun ka kuring? Ieu kaayaan salirana sampingna kasang wayang landean pendokna jengjing condong susumpingna bola-bola roda salayana 12 kulit beteungna lilibuhan lupat-lipat loba sela-sela paranti kadal meuting lamun kaparangan bersin tina liang irung sok rabeng walai barot haliberan tak kitu gagah-gagahna Punggawa teh moal anu nandingan. Kacau yo Punggawa kieu lagi sadaya ayeuna milarian teh nu langsing ya mah yo kulit beteung lilipetan. Paranti kadal meuting cenah kulit beteung lilipetan. Gagak kalana Jaya nerangkeun kaayaan Indrajaya nu rek direremokeun ka Ratu Toronol. Dina nyaritakeunana meuni dariana keur taya tanda-tanda anu bohong atawa banyol. Atuh Ratu Toronol alias Nyi Putri Malangi Rarang meuni colohok bengong teu pati percaya kana katerangan ti kakana. Beuh, meuni toh haga teuing jalma teh Kakang. Meuni tepi ka kitu kaayaanana, na kumaha lamun ngahiji jeung kuring? Na moal matak jadina naon? Kuring mah ingis ya bisi teluyu jeung nu dipika hayang, bisi nya matak namaha nyeri kana ati. Saur Ratu Toronol rada hariwang. Sok sieun ti salakieunana teu cop jeung hatena. Nah make kudu teluyu sagala. Ulah inggis ku bisi rempan ku sugan, ulah inggis ulah paur da moal matak naon-naon barina oge. Malah masih ngerasa bagya jeung untung sabab bakal menangkeun Punggawa Gagah Sakti Mandraguna hese neangan anu kitu. Hese neangan anu kitu mah batur mah melaan puasa tirakat tatapa hayang payu ka Punggawa Gagah ieu mah karidek we daek wungkul. Da kakage da kungsi wawu jeung manehna teh atuh. Saur Gagak kalana Jaya ngayakinkeun ngagedean manah Nyi Putri. Kuring percaya kakak. Nu memang nikahnya jeung nikah dedeh ka kuring iwati Kakang Gagak kalana Jaya. Heug atuh kuring mah daek narima eta jalma sabab kuring ge butuh keur mapanasi Baganan Sari. Tapi kumaha saterusna ieu teh? Kuring mamasrahkeun we ka kakak sakalian. Nyi Putri kapaksa nampi lantaran ku panas ati hayang mapanas Ratu Emas Baganan Sari. Atuh Gagak kalana Jaya bungaheun pisan lantaran raina daek narima kana pepeling anjeunna. Nya nuhun atuh. Ari katarima mah ku si adi. Sing percaya ka kakak moal nguciwakeun, moal matak nyerahkeun.
malah kudu atau sabab menangkeun punggawa gaga. Taina tinggal kumaha dieu, nah hayang geura buru-buru kawin atawa henteu. Mun geus hayang buru-buru lamar ka ditu. Ulah urang tereh-tereh puguhkeun. Nya puguh we atuh. Geus hayang pisan, hayang mapanas ka si Baganan Sari, bogan manehna ka kuring mapanas wae. Jeung ku kakak geura lamar, geura taro sinyanya. Na kersaeun Kakang Indrajaya teh ka kuring. Mata klirang mung teu daekeun teh. Nyi Putri malah ngirarang cacan teteg hatena. Can panceg pipikiranana, malah can pinuh kepercayaan kana dirina. Nah make teu daekeun segala rupa barina oge. Akang ngajamin manehna mah bakal daek we ka adi, pokona mah beres we. Keun bagian akang ngurus-ngurus nama. Ayeuna pisan urang lamar ka ditu ngan moal ku kakak. Nah kusaha atuh moal puguh meureun. Urang utus paman lengser we, sabab geus biasa di paman lengser mah. Keun urang percayakeun ka manehanana. Adi mah cicing-cicing we di dieu. Ulah rek ngarasa hariwang lalewang. Pek dagoan kakak rek nepungan paman lengser heula. Gagak kalana Jaya cengkat rek nepungan paman lengser. Saura tuh ka dieu paman lengserna ulah angkat ka ditu da caket. Tadi teh paman lengser keur aya di Paseban, nyapukeun buuk kuring. Oh nya, tuh ke urang geroan cenah ka dieu. Gagak karena Jaya terus nyauran paman lengser, telila geus norojol paman lengser meni rusuh kawas nu reuwas. Inget keneh kana kajadian tadi reuwas basa nyakseni nu disabet gobang. Baranggok kapayuneun Gagak kalana Jaya gek diuk bari nyarita. Nun, aduh, bade aya pikeun naon ngangkir paman teh nun. Asal reuwas pisan kanggo paman teh margi nuju nunutan tadi teh nun. Teu kudu reuwas paman. Kuring moal naon-naonnya. Pangna nitah ka dieu kuring aya perlu ka paman, butuh ku tanagana. Waler Gagak kalana Jaya bari neuteup ka paman lengser. Atuh tenang ari geus ngadenge kitu mah paman lengser teh pok nempas bari ngarekepkeun silana. Sun, unjuk sumangga atuh. Sejang ngiringan nun. Syukur. Kuring percaya ka paman. Nu salilana satya satuhu karatu. Tara mungpang kana parentah raja nu biasana sok diparentah ku Kakang Gajah Tarunajaya atawa ku Ratu Mas Malangirarang. Ayeuna kuring rek nibanan titah ka paman. Maksudna ayeuna pisan paman kudu miang ti nagara. Geura jugjug nagara nu sakamangan, tak itu. Saur Gagak kalana Jaya bari neuteup ka paman lengser. Paman lengser ngajenghok reuwas taya papadana. Uluh. Kumaha nun kedah ka nu sakamangan? Waduh. Keung teuing atuh paman teh. Hoream ari kedah kadinya mah kuriak dihakan buta we. Cek paman lengser muriding bulu punukna lantaran manehna geus ngadenge yen di nagara nu sakamangan sok loba buta, atuh Ratu Tronol mending ngajenghok reuwas bisiknya loba buta di ditu. Salajengna para mitra anu mulya. Nyi Malangi jol nyarita. Yei, buatnya kakak. Nah, moal loba buta kitu di ditu kuring masieun bisi boga salaki ka buta ke? Saur Nyi Putri menipias. Sok ka mana wae nyarita teh barina oge. Di mana aya buta? Eta mah zaman baheula atuh, aya gengan ukur beja. Moal naon-naon moal aya buta. Kakang ngajamin pokona mah. Moal matak cilaka jeung bahaya, malah bakal bagja jeung untung sarerea. Ulah ka mana wae pamikiran teh paman. Ieu urusan kuring ye, paman kudu nurut kana parentah ti kuring. Tinggal ini tungkul teu meunang baha atawa mungpang pokona mah. Saur Gagak kalana Jaya bari neuteup ka paman lengser. Nu hari rada rumpad rempod bujurna bakat ku sieun. Sungguh nyamang atuh nun, paman mah sejasa ti awe kana parentah gamparan. Nanging badaya pikeun naon kitu nun. Da panginten kedah puguh tujuanana. Hartosna mah ulah sakadar mios kedah yakin pagaweanana heula nun. Cek paman lengser. Kapaksa nurut teu wani baha kana parentah Gagak kalana Jaya. Tah nya memang kudu kitu, kudu puguh. Kaula ge moal nitah mun taya maksudna kieu paman ye geura miang ka nagara nu sakamangan. Geura tepungan di Pati Indrajaya nu ngawasa di ditu.
lamun geus tepung bejakeun ka anjeunna yen aya maksud anu tangtu aya niat nu utama nu bakal nguntungkeun ka Indrajaya. Kade paman kudu bener-bener ngomongna ieu. Ulah bari jeung lamun sabab putusanana kudu kabawa ayeuna pisan ieu. Sumuh mah anu nanging kumaha tu maksana teh nun? Geura lamar Indrajaya ku paman. Lantaran ku kuring rek direremokeun ka Ratu Toronol. Tanya we ku paman, adaek atawa henteu lamun dipatimukeun jeung gagang seureuh jeung Ratu Toronol. Tak kitu nanyana teh ka Indrajaya, terus bawa deui jawaban ka dieu. Malah mun bisa mah sakalian bawa jeung jenisna ngarater rengse pokona mah. Tak kitu kumaha kaharti ku paman? Gagak kalana Jaya netep bari naros. Atuh mending ulang paman lengser ada seungah narima pagawean janten sun kedah ngalamar paman teh nun. Tinggi satu gusti paman teh sanggup nepangan ke Indrajaya teh bilih teh ditampi nun. Cek paman lengser keukeuh peuteukeuh nyebutkeun teu sanggup jeung inggis kakara ayeuna kumawani mungpang kana parentah ti ratu. His nah make inggis segala rupa paman. Ulah inggis ulah kagok kunaon da moal naon ieu tepungan we ka ku paman sorangan bejakeun maksud kuring anu dibejakeun tadi kudu kabawa jawabanana jeung jenisna ka dieu ngarah teh rengse. Tak kitu paman cung geura indit kanu sakambangan. Saur Gagak kalana Jaya maksa malah marada molotot ka paman lengser puguh we nu dipolototan teh rada luaseun. Paman lengser murungkut. Nyamang anu nari kitu mah. Paman sejamios saina pisan tapi kumaha atuh pami Indrajaya teu kersaeun nun. Kedah kumaha pilampaheun paman teh? Sing percaya ka kuring paman. Indrajaya bakal daekeun narima. Sabab ari babala gonyangan mah geus baheula ge. Aya man kali muguhkeun weh bari ngaresmikeun jigra mangkat paman ka ditu. Babala gonyangan para wargi sadaya uningan teh. Bilih teh acan terang mah nu disebat babala gonyangan teh heureuyan kitu nya. Babala gonyangan heureuyan ye. Cenah lah Mang Jaya daek lah gitu gitu babala gonyangan. Kitu pican contohna. Punten para wargi ya. Itu disurung teh mang maripuh. Mangga tuh paman ada idin bade mios nun. Kukuring di dinan. Geura lamar ka Indrajaya nya. Geus kitu mah paman lengser teu loba tatanya deui terus keluar ti Paseban. Sejamian ka nagara Nusa Kambangan bakal ngalamar Dipati Indrajaya. Keur pisalakieun Ratu Toronol barang paman lengser geus jauh Gagak kalana Jaya sasauran deui ka raina. Tak itu rai geus ayeuna masing tenang-tenang ulah rek loba pikiran perkara kaniaya ti Kakang Gajah Tarunajaya geus ulah rek dipake nyeri hate sabab eta teh pipiling pikeun adi anggur malah nyepan tarima ku kasadaran lamun daek geura menta dihampura sabab geus yakin adi nu salah geus ngajaheutkeun kana manah Kakang Gajah Tarunajaya kitu tah yang geus atuh kakakeun baelah da kuring da moal dijieun nyeri ati. Moal dipake aral subaha kesalahan kuring rek ditarimakeun. Moal nampi kana pepeling ti kakaduaan. Boh Kakang Gajah Tarunajaya, boh Kakang Gagak kalana. Keun geus aya pigantiunana. Hate kuring cager ayeuna mah kaubahan ku Dipati Indrajaya. Dan muga-muga we sing kersaeun manehna teh nya. Temal para mitra sadaya dari anak ke Ratu Toronol teh aya rek dibere pisalakieun mah. Nya tapi keur pigantieunana ngaraos tentrem manahna sabab kaubaran ku tindakan Gagak kalana Jaya. Memang para mitra kalilipur hatena ku Dipati Indrajaya nu ayeuna keur dilamar ku paman lengser najan can puguh ditarima oge pikeun Ratu Toronol geus gede hate asa namahan harapan anyar teu nyeri teuing kana batin lantaran geus kadenge tadi ge ti lanceukna yen tiba heula ge geus aya babala gonyangan ngeunaan hal eta ngan kari muguhkeun bungkul. Nah bener atuh. Syukur atuh ari omongan kakak di gugu mah jung geura ngareureuhkeun ka cape. Geura mandi sing bersih, geura beberes di ngon pikeun ngabagiakeun Dipati Indrajaya. Kakak mah cape rek reureuh heula ye. Nya mangga atuh kakak da nya kuring ge kacida capena. Geus hayang ngareureuhkeun ka cape. Hayang ngiis pikir permios atuh kakak kuring rek ngareureuhkeun heula ka cape. Jung Nyi Putri malangi rarangadeg anjeunna mah cenghar deui jiga sasari teu alum teuing. Oh jung sing tenang
ku kakak dinuakeun sing pinangi bagiannya. Saterusna Nyi Putri malangi rarang angkat ngantunkeun kakana nu tas ngubaran manahna. Ayeuna mah dunya teh asa ngalegaan deui lantaran geus aya nu ngalalemu kana manahna. Aya nu ngagantian kanyanyerianana ku kabungah Ratu Bungsu Karmajaya nu geus jadi milik batur kagantian ku Dipati Indrajaya. Kocapkeun para mitra sadaya, Paman Lengser angkatna nyalira bae nyorang jalan anu kacida jauhna ngajugjug ka nagara Nusa Kambangan. Sejang adeuheusan ka Dipati Indrajaya, najan sungkan jeung singgah ge Paman Lengser kapaksa ngajalankeun eta tugas lantaran katalian ku kawajiban. Sanggeus jauh ti nagara Margacina, Paman Lengser ngarasa capek pisan tuluy ngareureuhkeun limpeuna di handapeun tangkal kai. Dihidan ku angin leutik nu ngahilibir, dihibur ku sora manuk anu recet mata kuaas. Paman Lengser ngusap kesang dina tarang ambekan ngahega keneh, sukuna asa barareuh capek jeung teu puguh rarasaan. Waduh, ieu mah pagawean teh berat pisan yeuh. Lantaran kudu ngadatangan ka Indrajaya. Mangkaning cuk beja di Nusa Kambangan teh loba buta nu galak jeung barangasan. Senengkeun ayeuna ku aing rek didatangan. Bari jeung rek ngalamar deui tuh. Kalayan nu didatangan teh kasebut rajana. Kumaha mun matak ngabahayakeun kana nyawa aing yeuh. Tapi asa piraku deui. Asa piraku Gusti Gagak Kalanajaya manehanana rek ngunclungkeun ka aing moal pati-pati ngutus aing mun teu tanggung jawab kana kasalamatan diri aing. Ngan aing matak heran nya ieu mah nu ngalamar teh tibalik aing kuduna malalaki ka awewe ieu bet awewe ka lalaki bet tijuralit yeuh. Tapi geus kaharti lalakona pantes najan rek kitu ge. Cik Paman Lengser ngomong sorangan ngupat ka Nyi Putri malangi rarang nu ngalaman-ngalamar ka lalaki beti balik beda jeung nu loba. Tah kieu lalakon Putri nu sarakah jeung tampikan teh akhirna mah direremokeun ka raja buta sigana teh. Dasar alus milikna nu kasep ditampik sapajodogan ari nu butut langsung dilamar ayeuna keneh. Sok teu pupuguh Nyi Putri teh. Dasar nasib goreng eta mah yeuh. Ngeunah sigana teh bari ngahaleuang bari leumpang. Aduh. Lamun bari ngahaleuang sigana teh nya. Lah ngeunah yeuh. Ngan bisi kadengen ku Nyi Putri lah. Cilaka ge. Kari kuriak aing balik dicarekan beak hareup we. Cik Paman Lengser ngomong sorangan ngupat ka Nyi Putri. Aduh. Nya teu naon ketang lah. Keun bae lah. Keun bae. Tapi dipikir-pikir mata kuatir. Tapi pika keheuleuh eta Nyi Putri teh. Kalau ka ngupat kadunungan dosa teh aing teh ya. Paman Lengser sadar lalampahanana jauh keneh buru-buru nangtung rek nuluykeun leumpangna. Harita keneh ini dijajabkeun ku hilibirna angin leutik. Dipiri guecetna sora manuk dina tangkal kas kai sisi jalan. Urang gancangkeun carita perlampahan Paman Lengser salila di perjalanan urang pondokeun. Caturkeun para mitra parantos tepi. Nyatana ka nagara Nusa Kambangan teh manehna asup ka Karaton Indrajaya. Paman Lengser lah haloho heula nempoan kaayaan di dinya. Kawan tuka kerap isannya baka nagara Nusa Kambangan gawena tumpa tempo kana bangunan jeung jalan-jalan. Kitu deui sakabeh kaayaan di dinya. Paman Lengser gogodeg lantaran di dinya teh beda pisan jeung di nagara Margacina. Sagala rupana gede naker. Yu jalan mun di nagara Margacina memeureunnya lapang ieu teh. Imah sok yu gulung amuing mun di nagara aing mah paseban gitu. Nagara de tuing gitu. Wah nya nagara buta yuk. Kumaha mun aing teu bisa balik ke dileg-leg ku buta. Jigana mah karjenatna we kalemur teh meureunnya. Tapi aing teh Lengser. Lain jalma anyar-anyar.
jalma jore-jore teu samanea teu sagawayah jelema jadi lengser kudu syarat-syaratna aing mah geus lulus tina syarat-syarat geus legok tapak genteng kadek geus loba pengalaman geus loba ngahakan uyah kahirupan pokona mah keun lah rek datangan Indrajaya teh cek paman lengser Pramitra bari terus ngadeukeutan ka hiji wangunan nu kawilang panggedena paman lengser ngarasa yakin nya di dinya pisan cicingna Indrajaya barang gok tetelan teu nyalahan ti lawang keneh geus katempo anu ngabagug namru di jero ciga buta matak gila rai bulu punduk paman lengser muriding reg eureun hareupeun lawang bu ngaan gede pisan jelema teh yeuh waduh iga nama yakin buta ieu nu kieu bagug nama namu ngahakan kitu ka aing pieu tapi moal naon sabab aing percaya kana kasauran Gagak Kalanajaya cek hate paman lengser negar-negar maneh najan sukuna ngaleper jeung awak muriang Pramitra sadaya ngadak-ngadak muriang panas tiris ngahod-hod panon melong ka jero nyedikeun keur diuk lila-lila pok uluk salam sorat tarik jiga kapaksa rada-rada ngaleper Sampurasun nun ieu teh paman ti nagara marga Cina calikeun nun nuker diuk namru curinghak burilak matana ka paman lengser atuh mending ngarempod paman lengser mun teu inget di kakolotan mah meureun wah harita ge Pramitra sadaya paman lengser teh geus lumpat sakalumpat lampret tapi dasar paman lengser disebutkeun legok tapak genteng kadek manehana loba pengalaman loba luang jeung sajabana harita Pramitra sadaya paman lengser teu wani kabur teu wasa padeuleu beungeut jeung Indrajaya nu kacida mata keungna lantaran matana bolotot janggot jeung kumis patepung rabok bok jeung godegan dadana buluan pok Indrajaya nemalan sorana ngagerem handaruan matak nu ringkak bulu punuk bagi apa paman lengser sok asup ka dieu montong asa-asa paman lengser ngemplong hatena sabab geus kanyahoan Indrajaya teh Pramitra sadaya teu galak jeung teu matak sieun malah majiga nu bageur pisan daek ngaku kasemah sarta nyahoeun ka paman lengser jigana mah geus aya beja ti anggalna barang kanyahoan yen geuning Indrajaya teh akuan saterusna paman lengser nyarita atuh nuhun punggawa Gagah kuring teh bunga ditampi manun terus paman lengser unggah ka imah Indrajaya meuni dodongkoan bari rada sieun keneh bisi dirawel ku leungeun Indrajaya nu rangwas tapi Indrajaya seuri bari unggut-unggutan diukna tetep jiga tadi syukur paman lengser kuring bunga kedatangan ku paman narek aya pikir saeunaon datang ka kuring ha jeung saha ti nagara marga Cina ludengan mangkat sorangan ka dieu ha sungguh kuring we sorangan paman teh nuhun punten ka punggawa Gagah paman teh kumawantun ngaganggu ari sabab ngahaja pisan ka dieu diutus ku janten Raja Kalanajaya cek paman lengser nyarita can pati teteg loba keneh kagok jeung poho nyebutkeun rajana oge teu lengkep atuh Indrajaya ngarasa heran da teu wawuh jeung ngaran Kalanajaya daha dan nagara marga Cina mah teu aya Kalanajaya Gagak Kalanajaya nun punten lepat letas poho paman teh malum capek keneh kawatu tas lumampah jauh jawab paman lengser bari ngarekepkeun sila sopanaker hareupeun pribumi Gagah teh mun eta kuring apal sabab geus mineng papanggih tapi rek aya pikir saeunaon asa ruas teuing manita aya beja ti anggalna
kawas-kawas aya perlu penting ye cintrangkeun ka kuring aya naon paman cek Indrajaya bari melong ka paman lengser panunu gede menibun celik mata keeng paman lengser ngised diuk na ngajauhan kieu nun paman jadi utus ku Ratu Gagakalana Jaya kanggo ngadeuheusan ka Ponggawa Gagah Sakti Mandraguna kitu tah janten nyatana salira ku anjeun ngan paman teh can yakin samemen rangkeun pamaksa dan paman sejatu maros heula nalaras salira teh nu jenengan Dipati Indrajaya teh anu sareng leres ieu teh nagara Nusa Kambangan mugi kersan rangkeun supados paman teu kagok cumarios. Paman lengser bisa pisan mengkolkeun omongan da tadi mah rektok moal ngabejakeun niatna tapi hatena rada gempeur pikiran teu teteg nya diselang heula ku tumanya bari negerkeun hatena barang ngadenge pertanyaan ti paman lengser cakakak teh para mitra Indrajaya seuri meni ngeunah naker bener pisan paman lengser nya ieu nu disebut Dipati Indrajaya nu ngawasa di nagara Nusa Kambangan paman lengser teu nyalahan teu nyasab atawa sasar tapi bener-bener geus anyog kanu dimaksud pok geura terangkeun maksud paman na diutus naon ku Kakang Gagakalana Jaya teh kuring sono ieu geus heubeul teu patepung cek Dipati Indrajaya bari netep ka paman lengser diuk narobah tina cumagug jadi sila tutug leungeun katuhu muntangan janggot nuhun pamila resma hate paman teh teteg ayeuna mah moal sieun kasalahan leres pisan nun Gagakalana Jaya teh parantos kenalun ka salira teh pami kitu mah mangga Bandungan paman bade nerahkeun pamaksadan nya sok ulah asa-asa kukuring di Bandungan demi paman teh nun mangul piutus ratu ngeman timalan raja nyatana di jurung laku ku Ratu Gagakalana Jaya nu maksudna saja ngajukeun panglamar ka salira mugia katampi tah kitu Ponggawa Gagah cek paman lengser bari pepeta tapi Dipati Indrajaya kalah kerung teu ngartieun ngalamar kumaha paman can ngarti kuring ye lamun ngomong ka kuring ulah loba ting raehan ye keder kuring ye can kaharti langsung we kana tujuanana ngarah gancang kaharti jeung katarima sok balot balikan deui kumaha cenah teh semua data can anggeus nyarita nage kieu nu Ponggawa ayeuna teh paman teh diutus ku Ratu Gagakalana Jaya nu bade ngalamar ka Ponggawa kitu tah nya sartosna mah ka ngalamar ka ieu we ka Ponggawa kitu tah anu gagah teh Ponggawa jenengan Indrajaya bade direremokeun ka Ratu Mas Malanggirarang putri geulis ti marga Cina tah kitu maksudna teh nakersa atawa henteu sakitu we da pokona mah mugi ajaten uning gawe nun cek paman lengser bari netep ka Dipati Indrajaya nunggu jawaban bari hatena mah deg-degan atuh puguh para mitra sadaya Dipati Indrajaya curing hak sorot panondir cahayaan tina wahing ku ngarasa bunga sabab geus lila ngadaguan eta kajadian geus hayang boga pamajikan pok nyarita diserang bali seuring ngagak-gak paman waduh kuring bakal boga pamajikan hei lamun eta pamaksudan paman kitu kuring ka cida bungahna mereka bagja taya tandingna untung ya bunga tapi kuring hayang yakin na kumaha kayan putri teh golis atawa henteu lenyang atawa henteu denok atawa henteu paman Indrajaya diukna para mitra sadaya robah deui cumagug nangkep tuur panon melong ka paman lengser sukuna edeg-edegan kulit pagesrek meuni saheng da bala ku bulu teh gelis nun lenyang denok montok baheno nerkom
Mau aya babandingan anak pokokna mah nurub cupu lamun ngajodoh sareng salira teh nuhun. Moal lepat lah moal nyalahan. Tangtos sugema weh kumaha. Kitu tah. Tak kitu kersa tawah henteu kitu nuhun. Acan. Candae kuring teh paman. Sabab hayang nyaho heula leuwih jelas. Kuring nyebutkeun daek ari seug teh meunang anu teu pantes jeung kuring. Ari seug teh meunangkeun anu wah jeding jeung cowau. Pan kuring horea mun kitu mah. Jadi kuring hayang leuwih jelas. Naha urang marga Cina teh parawan keneh atawa anak. Amun geus boga anak sabaraha lusin da kitu. Amun acan terangkeun sajelasna paman. Cek Indrajaya nanya deui ngomongna teh teu tinggal teu seuri. Sirahna luhak lehek gumasep parawargi sadaya. Pantes gumasep buta yeuh. Waduh. Sumo upami dipercanten mah parawan putrina teh sumun. Ieu mah sugan malah parawan jekek kanun. Sarta yakin can kagungan putra da mustahil aya parawan boga anak manun tak kitu penggawa. Kumaha daek narima lamaran ti urang marga Cina? Ulah bodoh nun geulis putrina teh. Ngadenge caritaan paman lengser cakakak Indrajaya nyarita deui. Syukur atuh nuhun paman. Mun kitu carana mah kuring daek, kuring narima sarta bunga. Puguh we tadi daguan. Tah ayeuna bet datang paman bari nyarita kitu. Nya puguh we atuh pisan guring teh, atuh pisan direremokeun ka putri geulis urang marga Cina. Hei, aduh untung, hei. Para mitra sadaya, harita Dipati Indrajaya bari lalengakan seuri nanakeun bunga hate. Paman lengser ngised diukna bari ngusapan pipi lantaran tina sungut Indrajaya hujan ipis kana pipi. Ih, nah kabina-bina teuing seuri teh nun. Eta nyanyi mun hebat kitu lah. Untung teu aya pabrik rekaman nun ayeuna teh can terang yeuh mun terangeun mah panginten direkam teh. Bunga mah bunga we ulah jeung nyeduhan atuh. Harianeun punggawa gagah teh. Paman lengser kukulutus ponon murelang ka Indrajaya nu keur bunga ka Cina. Wah, nama ke nyarek sori segala atuh. Atuh kuring teh paman. Atuh pisan hoi. Atuh pisan. Artina mah laksana boga pamajikan. Geus hayang tiba heula keneh. Geus bogoh tiba reto. Burang kapicang camputing ka impi-impi kalilirkeun kagundamkeun ari ayeuna datang ngalamar nasaha anu teu bunga. Dipati Indrajaya beuki rongkah seurina lelengakan jeung luhak lehek. Nya bunga mah bunga we atuh. Tapi seurina eta meuni sampi gitu aduh. Yo meuni iris yo kena beungeut paman kumaha mun rancucut kena baju. Mangkaning teu moal salin paman teh. Cik paman lengser ngudar iket terus dipake nyusutan beungeut nu baraseu. Jep Indrajaya jempe terus melong ka paman lengser. Barang ret barakatak seuri meuni lalengakan mata keheul pikeun paman lengser na para mitra sadaya. Waktosna seeb ka di heula